Awang solandinya paragraf anu pala Buddha. Jadi muradna pala Buddha min niyatil fardiyah teu meunang teu. Dina nyolatan fardiyah waktu niat teh kudu ngahadirkeun fardu. Karena status salat janazah teh adalah salat fardu. Meskipun farduna kifayah teu ayen gitu. Bahkan dina pada wajibna kudu ngahadirkeun fardiyah hatta halal unsa wasobi, bahkan wajibna ngahadirkeun fardiyah teh berlaku ka awewe atawa ka budak. Ketika awewe atau budak nyolatan janazah tetep wajib manehanana niat salatna teh fardu. Meskipun hukum salatna maka eta awewe jeung ka budak teh teu fardu. Keur ngiaskeunana atau nandir nya bahasa. Keur nyamakeunana ieu masalah eta we lamun ka budak mah atuh dina salat biasa, salat maktubah, salat nu 5 waktu. Kapan jelas budak teh encan ka hitob wajib salat kitu. Encan. Budak nu can balik teh can ka hitob wajib salat. Ngan ketika eta si budak salat duhur misalnya budak nu can balik tetapi waktu niat salat duhur teh usoli fardhu duhri atawa usoli duhro fardhu ulah jadi sunatan gara-gara ningali kana hukum salat kasih eta teh sunat. Tetapi nu ditengah teh hukum asal pelaksanaan eta salat da hukum asal teh salat eta teh salat fardhu. Kawas hukum asal salat janazah teh salat fardhu. Maka sanajan nu ngalakonanana nu teu kahitob ku farduna eta salat janazah tetep wae nalika migawe mah kudu ngahadirkeun fardu dina niatna teh. Sehingga lamun teu ngahadirkeun fardu teh teu jadi niatna gitu. Lamun usoli ala hadzal mayyit tungkul teh teu jadi tanpa ngahadirkeun fardu. Ngan dina pelebah farduna wala yajibu taqyiduha bi kauniha kifayah. Teu wajib eta farduna dikaidan ku kifayah. Artina cak apa? Ku fardhu nu wungkul ge. Lain ulah dikaidan ku kifayah ngan teu wajib. Lamun tama bade nganggo kata kifayahna nya sae we mah. Da geus tuman urang mah. Dina nyolatan janazah mah sok aya we kata kifayah fardhul kifayati pek bae. Ngan bisi aya anu henteu make kaid kifayah eta cukup wae dina ngahadirkeun fardiyah. Jadi cukup dina niat nyolatan mayit ku usolli ala hadzal mayyiti fardhul lillahi taala. Cukup. Eta rukun anu kahiji niat. Asani arba'u takbirat. Kedua rukun nyolatan mayit teh 4 kali takbir ulah kurang. 4 kali takbir ulah kurang. Al ula minha takbiratul ihram. Takbir anu kahijina eta statusna adalah takbiratul ihram. Di rukun salat janazah teh kaduana 4 kali takbir. Kalawan takbir anu kahiji statusna adalah takbiratul ihram. Adapun takbir kadua, katilu, kaopat eta mah lain takbiratul ihram. Ngan statusna mah sami we da rukun eta kaasup rukun. Jadi lain sunat takbirna teh rukun. Takbir kadua rukun, katilu rukun, kaopat rukun. Tah nu ulah teh kurang ti 4. Jadi lamun salat jenazah kur 3 kali takbir terjadi sabab 4 kali takbir teh eta dijadikeun rukun. Kumaha lamun namahan wala tadurru ziyadah alaiha cek di dieu. Teu nanaon, teu matak ngaruksak sahna salat janazah namahan eta takbir sanajan nyaho yen takbir dina salat janazah teh kur 4 nya wal amdi ngahaja wa qasdir rukniyah lain karena poho gitu ari karena poho beda deui. Sanajan emang ngahaja weh yang 5 kali
bahkan wakos dir rukniyah jeung sok sanajan ngamaksud rukun karena takbir tamahan teh takbir kalimana ge anu nganiatan mah rukun teu sami. Jadi teu sabios nambahan takbir sampai ka 5 misalnya teu sabios. Sok sanajan tadi nyaho yen salat jenazah teh kur opat takbir ngahaja lain karena poho wakos dir rukniyah jeung sok sanajan ngamaksud yen eta takbir nu kalima ge rukun keneh teu sawios. Eta teh lamun salat sorangan kumaha lamun urang mah jadi makmum ya hayek we aya imam dina salat jenazah teh geus 4 kali takbir teh lain salam kalah takbir deui kalima kalina imam teh kumaha sikapna makmum teu wajib nuturkeun takbir. Lamun imam takbir kalima kalina mangka wajib teu maka makmum teu wajib nuturkeun. Balikta meunang muparokoh meunang oge nungguan. Jadi lamun imam takbir kalima kalina makmum teu wajib mutabaah, teu wajib nurutan. Balikta kenging muparokoh atanapi nungguan salam jeung imam moal muparokoh mah rek nungguan we teh sawi. Oh. Naam. Memang bener teu nanaon namahan takbir 5 atau genep kali oge sanajan bari ngahaja memang teu nanaon teu matak batal salat gitu. Dan teu dianggap ziyadatu ruknin fi'liyin ja. Pan takbir mah rukunna rukun kauli jang ucapan. Da ngangkat leungeun mah lain rukun da eta mah engke sunat nalika takbir. Teh bade ngangkat leungeun kan jadi takbirna mah rukun. Nu jadi rukunna mah maca takbirna. Berarti ziyadah ruknin kauli ieu. Sanajan ngahaja ge kan ziyadah ruknin kauli mah teu masalah. Seperti dina permasalahan maca Fatihah di salat, mun dina sarakaat teh hayo ngabulak-balik maca Fatihah najan ngahaja teu sawios. Memang benar gitu, namahan takbir teh teu matakna naon. Tapi ini ataqadal butlan bizaid li jahli. Lamun aya jelema can pati mendalam pemahaman agamana teh gitu nya. Nyahona teh nyolatan mayit teh bal 4 kali we takbir, nyolatan mayit teh 4 kali takbir. Sehingga manehna nekadkeun matak batal salat jenazah lamun takbirna 5 kali. Lamun eta jelema nekadkeun batal salat jenazah ku ayana ngaleuwihan takbir, tegasna mah kalima kalina atau lebih doro, maka nalika dilakonan teh eta mah madarat. Madarat dilakonan teh patab dulu salat. Jadi batal salatna. Pangna jadi batal karena manehna ngalakonan kana perkara nu ditekadkeun batalna. Sanajan li jahli karena kebodohan manehna nekadkeun matak batal. Puguh-puguh teu matak batal, hek we ku hatena ditekadkeun matak batal tapi dilakonan. Kawas dina kasus misalna makmum, imamna takbir kalima kalina. Si makmum anu bodoh boga itiqadien takbir kalima kali teh matak batal tapi kekeh nurutan dah dorro ieu madarat ieu sehingga patab dulu salat batal salat jenazahna ieu si makmum elatna teh sabab talabus bil mubtil sabab eta si makmum ngalakonan kana perkara nu matak ngabatalkeun ceuk i'tiqadna. Ari tadi mah nu teu matakna naon mah nu teu nekadkeun matak batal. Teu nekadkeun matak batal mah. Heuh ngahajana mah takbirna teh lain poho. Tapi teu aya i'tiqad yen eta takbir jaidah teh matak batal. Maka teu naon. Mana-mana takbir deui.
ngan lamun boga i'tiqad eta takbir zaidah matak batal kari-kari dilakonan dorok fatabdulu salat. Mangka eta mah madorot sehingga matak batal salat. Dua tah rukun nyolatan janazah teh 4 kali takbir. Sakali deui teu kenging teh kurang ti 4. Ngan lamun ngalebihan mah teu sawieu. Tapi bagus nama entos 4 kali. Da eta anu kawaridna. Asalisu al-qiyam alal qadir. Katilu rukun nyolatan janazah teh nangtung. Tadi jadikeun rukun teh nangtung alal qadir kanu mampu. Ini maksudna mah rukun salat janazah teh katilu nama nangtung ka jalma anu mampu. Mutlak jelema mah dek lalaki, jelema nu nyolatan janazahna mah. Erek banci, erek awewe, erek geus gede, erek budak. Lamun dina awewe teh mah walau ma'arijal sanajan manehanana salat janazahna bareng jeung lalaki. Artinya tetap diwajibkeun gitu. Nangtung sanajan salat janazahna teu misah awewe bungkul gitu bareng we jeung lalaki. Meskipun di halangan misalnya atau dipisahkan posisinya tapi sholatnya mah harita sawaktu tetap diwajibkan. Ada ya teh mata dipakai goyah teh awewe ingat Pak status ngalaksanakeun sholat teh kasih ieu mah teu wajib. Tepan bisi aya susulan dina sirah bisi berkembang otak urangna berkembang. Apa cenah? Lamun sholat sunat mah geuning wenang wae diuk sanajan mampu nangtung kada ajrul qaid nisfu ajril qaid ganjaran sholat anu bari diuk separo tina ganjaran sholat anu bari nangtung pan ieu teh cenah meureun teu wajib awewe jeung budak mah jeung hunsa teu wajib sholatna termasuk walau ma'arijal dijadikeun goyah teh seolah-olah kan kieu bahwa kewajiban nyolatan ieu maitna mah geus tunai tah ku lalaki-lalaki. Ya awewe teh bareng berarti geus status lain salat wajib ku awewe ieu. Teu tetep we dan ningali kana hukum asalna salat janazah teh salat fardu. Sedengkeun dina salat fardu mah kajalma anu mampu nangtung wajib kudu nangtung salat. Teu mah cenah lamun teu mampu nangtung pain ajaza lamun teu mampu nangtung jaa fihi mamarra fil qiyam fi arkani shalah mangka tafsilan anu geus kalangkung dina bab rukun salat pake di dieu hartosna lamun teu kiat nangtung sok bari diuk nyolatan janazah teh mah iba teu kuat bari diuk bari nyangkere geunahnya ngagoler kitu jeung mayitna teu kuat bari nyangkere nya bari nangkarak keukeuh teh hayang nyolatan geus teu kuat nyangkere bari nangkarak we. Urang mah kadang-kadang milih kanan teu nya urang. Ngan ieu mah saking dina pada cukupna bahwa tafsilan keur jalma nu teu mampu nangtung nu geus diterangkeun dina salat dina rukun salat di tukang anggo di dieu. Tos eta rukun katilu. Ar-rabi' qiraatul Fatihah. Kaopat rukun nyolatan mayit teh maca Fatihah. Rukun nyolatan mayit teh maca Fatihah. Iraha ari maca Fatihah tempatna mutlak eta mah. Artina mutlak teh teu dikaidan di takbir nu manah henteu. Pokona ba'da ihda takbirat saenggeus salah sahiji takbir. Rek tas takbir nu mana we jadi maca Fatihah bahkan sok sanajan saenggeus takbir jaidah takbir kalima kali misalnya takbir ka hiji ka dua ka tilu nepi ka takbir ka opat can Fatihah keneh manehna encan maca Fatihah teh saenggeus takbir jaidah jadi we nu penting saenggeus takbir saenggeus salah sahiji takbir maka cukup. Jadi teu dikhususkeun kudu saenggeus takbir nu mana teh. Ngan wal aula kaunuha ba'dal ula. Ngan aya nu pangsaena mah maca Fatihah teh saenggeus takbir anu pertama.
supaya seimbang setiap entas takbir aya bacaan. Apa nu saenggeus takbir awal eueuh bacaan khusus bah. Beda engke takbir kadua takbir katilu aya bacaan khusus, aya pagawean khusus. Tah supaya seimbang mangka nu langkung saya mah maca Fatihah teh sabada takbir nu awal. Ieu lah sok dilakonan ku urang. Urang kan itu nya balnya mun nyolatan nyarajah. Saenggeus takbir pertama nyata takbiratul ihram teh teras ngaos Fatihah. Kumaha lamun teh mah teu saenggeus takbir nu awal maca Fatihah teh saperti kieu surahna teh. Jalema teh takbiratul ihram nya takbir kahiji. Geus takbir kahiji teh ngaranna sakedeung takbir nu kadua. Tah maca Fatihah teh dek tas takbir kadua misalnya sejalema. Berarti maca Fatihah lain saenggeus takbir awal. Kumaha lamun kitu? Mangka di praktekna maca Fatihah teh jaza taqdimuha ala dzikriha wa ta'khiruha anhu. Meunang eta Fatihah teh diheulakeun memeh babacaan eta takbir atau dipandeurikeun saenggeus babacaan eta takbir. Contoh lamun maca Fatihah rek saenggeus takbir kadua. Sedengkeun kete saenggeus takbir kadua mah aya kewajibannya ta maca shalawat ka Kangjeng tah. Pan maca shalawat ka Kangjeng maka dipayun dina rukun kalimah khusus ba'da saniyah waktuna teh. Henteu cukup maca shalawat ka Kangjeng di takbir awal. Misalnya jelema takbir awal takbiratul ihram teh maca shalawat ka Nabi sabada takbir awal. Engke saenggeus takbir kadua tetep kudu ngabalikannya maca sholawat. Da maca sholawat nu tadi mah can ka aku. Sabab maca sholawat mah tempatna khusus sabada takbir kadua. Nah, lamun aya kasus jelema maca Fatihah teh rek saenggeus takbir kadua deui. Sedengkeun di takbir kadua teh eta aya zikir khusus. Nyata maca sholawat ka Kangjeng. Maka dina praktekna meunang ngaheulakeun Fatihah samemeh eta sholawat. Atau sebaliknya sholawat heula sebagai pemilik eta takbir. Pan sholawat teh anu ngabogaan takbir kadua. Sholawat heula ka karek Fatihah hek. Nya kitu deui kembangkeun ka hareupna. Lamun Fatihah teh dibaca sabada takbir katilu engke teh dina takbir katilu aya bacaan khusus nyata doa ka mayit. Nah dina praktekna lamun takbir katilu rek dipake keur Fatihah kumanehna? Mangka jaza taqdimuha ala dzikriha wa ta'khiruha an kitu surah. Kata dina praktek Fatihahnya. Jadi praktekna maca Fatihah mah kenging sabada takbir nu mamana oge. Nganu langkung saya mah memang sabada takbir kahiji. Tapi sabada takbir kadua, katilu, kaopat oge teu sabios. Ngan lamun teh mah dina takbir salian tinu kahiji kayaning takbir kadua, takbir katilu bogaeun bacaan khusus heg rek dipake maca Fatihah takbir eta teh. Sakali deui maca Fatihah eta praktekna kenging samemeh eta bacaan khusus di takbir eta kenging oge saenggeus bacaan khusus takbir eta. Kumaha lamun teu mampu maca Fatihah jelema can bisaeun maca Fatihah fa in ajaza mangka lamun teu mampu maca Fatihah ata badalah ata dibadaliha mangka kudu ngalakonan kudu ngalaksanakeun eta si jalma kana gaganti Fatihah almar fi arkanis shalah nu tos kalangkung pembahasanna dina nerangkeun maca Fatihah di pasal rukun salat. Nyata geuning rincianna teh di tukang bal lamun teu bisa maca Fatihah maka gantian ku maca 7 ayat tina surat sejen sanajan teu ngaruntuy asal jumlah hurufna minimal sarua jeung huruf Fatihah eta ayat-ayat anu dibaca. Lamun teu mampu keneh maca ayat sejen maka gantian ku maca 7 warna zikir anu jumlah hurufna bakal nyaruaan karena huruf-huruf Fatihah. Lamun kurang ajeun diulang deui bacaan zikirna. Lamun teu mampu keneh ku zikir oge geus teu bisa ieu mah zikir teh. Can bisa we maca itu ieu teh. Maka cukup we ngahulang cicing saala kadar bacaan Fatihah anu meujeuhna.
Itu rincianana tadi dia kita salat jenazah itu rincianana. Lamun jalma nu teu mampu maca Fatihah, nu can bisaeun maca Fatihah, kitu rincianana. Eta rukun ka 4 eta maca Fatihah. Al-khamis as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalima rukun nyolatan janazah teh adalah maca shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempatna khusus bada saniyah santos takbir anu kadua. Wajib maca shalawat ka Kangjeng Nabi sabada takbir nu kadua. Dina sarahna anal khamis min arkani sholatil janazah as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati tsaniyah wujuban. Sehingga tadi resikona teh kitu bah. Lamun jelema maca sholawatna kalah ka ba'da takbir awal, maka nalika engke takbir kadua tetep balikan deui maca sholawat. Bahkan lamun aya anu noyot takbir kahiji maca Fatihah misalna aya takbir kadua cicing we teu maca sholawat cicing asa kedeung geus kitu ngadoakeun non takbir nu katilu kalina tah takbir nu kadua tadi dianggap laga teh. Jadi takbir nu katilu kali teh dianggap eta teh takbir kadua sholawat harita. Ya mah dikajidan nya maca sholawat mah dikajidan ku tempat anu khusus ba'da takbiratis tsaniyah. Ari minimalna maca sholawat ka Kangjeng Nabi sakumaha bacaan sholawat dina tasahud teh nyata wa aqalluha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad urang apa sayyidina. Minimalna teh sakitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atawa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sakumaha rincian we geuning nya dina sholawat di tasahud teh. Eta minimalna. Wa akmaluha ari anu paling sampurna nama dina maca sholawat ka Nabi teh nyata nganggo sholawat Ibrahimiyah teh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Eta nu afdal mah eta. Bahkan dibanding jeung sholawat sejen najan secara segat lebih panjang tetap sholawat ieu nu afdal. Kan loba sholawat secara bacaanna mah leuwih panjang tibatan sholawat Ibrahimiyah. Tetep da ieu nu parid. Wa yusanul hamdu qablaha disunatkeun muji ka Allah sateu acan maca sholawat. Nah, sateu acan maca sholawat teh sunat muji heula ka Allah. Wa du'a lil mukminin ba'daha. Oge disunatkeun ngadoakeun keur mukminin secara umum, memeh ngadoakeun khusus ka mayit saenggeus maca sholawat. Jadi mun aya keneh waktu, komo lamun salatna sorangan mah urang nu ngatur waktu. Atawa urangna jadi imam, maka dina praktekna maca sholawat ka Kangjeng teh jang mulai heula ku muji. Allahu akbar takbir kadua. Arana sakedeung sakta. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nepi ka akhir wa innaka Hamidum Majid. Tuluy we ngadoakeun ka umumna umat Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kakarek takbir katilu. Eta teh sunnah. Jadi sunnah sateu acan takbir muji Allah sateu acan sholawat muji heula Allah sabada sholawat ngadoakeun ka muslimin secara umum. Ieu sepakat ya ulama dina pasunatan nu dua nyata muji Allah sateu acan sholawat ngadoakeun ka mukminin mukminat ba'da sholawat. Bahkan aya dawuh sebagian fuqaha wakada sami wae dina pada disunatkeun dhammus salam laha ngagabungkeun salam kana eta sholawat tegasna ti sajaba sholawat teh oge nganggo salam
kayana yang lamun ku redaksi amar mah Allahumma sholli wa sallim eta teh sunat cenah mayakeun salam teh gitu ceuk sawareh erek sagata mah ku sholli wa sallim erek sallallahu wa sallama mah tapi eta mah henteu sepakat ya henteu sepakat dina disunatkeunana maca salam mah henteu sepakat ulama saur sapalih memang disunatkeun saur sapalih deui mah henteu tos ta rukun kalimat